Jadi di pengajaran kedua dina dinten ayeuna urang bade medar materi parigel nulis jeung maca aksara Sunda atawa singkatan dina aksara Sunda teh batur mah sok nyebut aksun eta nya. Anu dipelajari dangukeun, anu dipelajari di aksara Sunda teh nomor kahiji urang kudu apal sanggeus diajar materi dina ieu bagian. Kabeh berarti siswa sinareng siswi diharapkeun mampu ngolah nganalisis jeung ngainterpretasikeun, ngaevaluasi sarta nyieun kreasi sarta midangkeun informasi jeung gagasan dina teks aksara Sunda jeung kaidah serta konteksna ngaliwatan media lisan, media tulis, media visual jeung media audio visual kalawan kreatif tur bener eta tah anu kurang kedah dipaham teh tujuanna. Anapun kata kuncina nomor kahiji aksara Sunda, nomor kaduana kumaha cara nulis aksara Sunda, anu katiluna maca aksara Sunda jeung dikreasikeun. Ai kreasina biasana aya anu bentuk kaligrafi contona, aya ngaran di alus-alus okos kaligrafi leh kikos gitulah sarua eta nya kata kuncina. Tah aya hal anu kedah kurang dipika nyaho yen dina bab kadua teh ieu teh urang bakal diajar ngeunaan aksara Sunda dumasar katerangan ti para ahli gitu. Aksara Sunda teh aksara tradisional ti urang mana? Ti orang Sunda karena orang-orang Sunda. Hasil modifikasi tina prasasti jeung naskah Sunda kuno. Ari kuno berarti zaman baheula. Cek bahasa orang mah bebe baheula banget eta. Sok disebut aksara Sunda kaganga atawa ngalagena. Tah dina aksara Sunda teh disebutna teh aksara Sunda kaganga atawa ngalagena eta nya. Hasil tina naon? Hasil tina modifikasi gitu. Nah, ngeunengetkeun kana eta urang bakal mikaweruh anu ngaranna aksara Sunda gitu. Nomor kahiji kumaha cara mahamna? Cara maham teks aksara Sunda gitu. Engke encan dipraktekkeun ieu mah karak mana teh nyaho heula kos kumaha si aksara Sunda teh gitu. Nah, anu pernah diajar di SMP saha ngeunaan kana aksara Sunda geus pernah belajar kitu? Pernah. Aya nu geus hafal bahas aksara Sunda kos kumaha? Aya nu hafal, aya nu henteu nya pasti karena keur kelas 7, kelas 8 apa kelas hafalan? Kelas 8 apa kelas 7 aya? Kelas 7 berarti geus lila 7, 8, 9, 10 berarti geus 4 tahun urang teh kependak deui jeung aksara Sunda. Berarti minimalna urang nyaho bentukna walaupun sok patuker atawa pahili oge kitu nya. Tah ayeuna teh urang ke arek ngomongkeun masalah medar jeung kumaha nulis dina aksara Sunda. Tuh, kitu nya. Tapi kakiwari aksara Sunda teh terus dipake gitu. Sabab kudu dilestarikeun. Walaupun memang loba aksara Laten. Anu dipakena teh contoh aja keperluan umum seperti dina contoh iklan layanan masyarakat gitunya. Atanapi dina banner, atanapi dina plang eta osok dijieun pikeun ngebrehkeun atanapi pikeun ngasosialisasikeun tina aksara Sunda supaya orang Sunda anu asli lamun urang turunan Sunda berarti urang kudu nyaho gitu. Nah, carana biasana sok ditulis dina plang atawa dina banner atawa ngaran jalan sok make aksara Sunda. Tujuanna supaya urang henteu poho naon kumaha carana aksara Sunda teh karena kebiasaan mah bakal biasa lamun urang terus ngabiasakeun samodel naon? Samodel urang ngomong ku bahasa Sunda gitu nya.
Tah eta. Lamun ditingali dina aksara Sunda bahwa dina aksara Sunda teh aya bag-baganana gitu. Aya bag-baganana. Aksara Sunda teh nyaeta aksara tradisional hasil tina modifikasi dina tata tulis atawa kapanggih dina prasasti jeung naskah Sunda kuno gitu. Sok disebut nate eta ngaranna aksara Sunda kaganga atawa ngalagena ngaranna teh nya gitu nya. Minangka aksara asli urang Sunda eta ngaranna jadi kaganga atawa ngalagena. Baheula aksara Sunda kuno aya kapanggihna dina prasasti. Anu kapanggihna dina prasasti teh nyaeta dina naskah gitu aya anu ditulis dina lembaran daun gitu. Jadi gini, ari dina naskah mah aksara Sunda kuno teh aya anu ditulis dina lembaran daun gitu. Aya oge dina ditulis dina awi aya. Aya oge anu ditulis dina kulit kai atawa kulit sasatoan aya eta ge dina kulit kayu gitunya. Tah baheulana kitu. Prasasti anu pangmimitina kapanggih ngagunakeun aksara Sunda kuno nyaeta prasastina teh prasasti kawali ngaranna. Prasasti naon ngaranna? Kawali. Kawali prasasti kawali Ciamis eta. Ieu prasasti teh dijieun kira-kira abad ka-14 Masehi. Ceuk para ahli aksara Sunda dipake nepi ka akhir abad ka-17 Masehi berarti bara tahun. Ti 14 tepi ka 17 berabad. Berarti sakita berabad. 17 we cokot 14 baraha. Hah? Tilu apa opat? Tilu. Satuluy nama tekasilih ku aksara cacarakan. Jadi aya ka kontaminasi ku aksara cacarakan atau aksara Jawa ku aksara pegon. Pegon teh aksara Sunda Arab jeung Laten gitu. Jadi ieu mah baheula pisan gitu nya. Pang-pang nama urang Sunda leuwih wanoh jeung geus bisa ngagunakeun aksara Sunda cacarakan. Jadi perpaduan antara aksara Sunda Jawa eta nya atawa hana caraka data sawala teh eta itu. Jadi aksara Sunda asli nama kakontaminasi ku eta itu. Tapi sanggeus rea anu aya penelitian horeng cacarakan teh dianggap lain aksara urang Sunda eta mah lain. Tapi kacampuran ku aksara orang Jawa lain asli lah lantaran dicokot tina aksara Jawa eta mah. Sok sanajan ari tata tulis nama dipunktuasi urang Sunda walaupun dikondisikan kos gitu. Nah terus weh tanggal 27 Oktober 1887 para ahli fisiologi ngayakeun lokakarya pikeun ngoreksi aksara cacarakan anu tadina ti aksara Jawa eta. Tempatna di mana? Di Universitas Pajajaran atanapi disingkat jeung ngaran Unpad. Tujuanna pikeun ngumpulkeun bahan nyarungsum mungguhkeun jeung ngabukakeun aksara Sunda anu asli memang ti Sunda gitu. Tah tahun 1888 aksara Sunda kaganga atawa ngalagena hasil standarisasi teh ditetapkan ku pamarentah Jawa Barat minangka aksara Sunda baku ngaliwatan SK Gubernur Jawa Barat nomor 434 garing SK 614 strip dis titik PK strip 1000 garis miring 1188. Satuluy nama aksara Sunda teh dipake dina rupa-rupa kaperluan. Jadi geus beda jeung aksara Sunda cacarakan.
sanggeus aya perkumpulan aksara Sunda anu diayakeun di Unpad tahun 1888 eta. Terus tahun 2008 aksara Kaganga dipatenkeun jeung didaftarkeun ka Unicode Internasional. Unicode Internasional pikeun ditetepkeun jadi font dina komputer. Aya tadi dina komputer oge, tong boron dina komputer, dina simbol anu aya dina Word ge aya gitu. Ku alpukahna tim Unicode Aksara Sunda Dadan Sutisna ngasapara kanca eta tadi daftarkeun ku anjeunna. Kiwari aksara Sunda bisa dipake dina komputer atawa dina HP. Kos kumaha aplikasina tah anu dibagikeun ku urang teh tadi dinya engke diajar tapi ulah ka di-download engke we di imah. Itu. Anu tadi mah bag-bagannya sajarah tina aksara Sunda. Aya oge anu ngaranna fungsina. Pasti nararos ieu teh. Naon sih Bapak fungsina aksara Sunda? Apakah sarua jeung aksara Latin jeung aksara Arab? Sarua fungsina mung beda zaman hungkul. Tapi tetap karena ku sababna eta kabudayaan ti orang Sunda, urang kedah ngalestarikeun. Nah, ceuk Darpan ieu fungsi tina aksara Sunda teh eta Darpan teh sastrawan jeung praktisi aksara Sunda. Fungsi aksara Sunda mah unggal zaman teh beda-beda. Baheula aksara Sunda teh jadi bagian penting dina kahirupan orang Sunda. Baheula eta fungsina pikeun literasi kebiasaan dipake nulis dokumen kanagaraan, nulis prasasti, pikeun pangeling-eling, nulis dadaran hukum atawa pemberitahuan hukum atawa aturan kamasyarakatan eta ditulis ku aksara Sunda baheula. Jeung nulis karya sastra baheula teh nya. Ayeuna mah aksara Sunda teh fungsina pikeun karya seni. Kitu jeung kalangenan. Upama bae dipake nyieun kaligrafi atawa grafiti, nulis postingan dina medsos, nulis ngaran gedong atawa wangunan, nulis plang ngaran jalan, nulis plang tempat-tempat wisata, nulis iklan layanan masyarakat, dipake tulisan dina kaos jeung rea-rea deui eta loba nya nama. Jadi karya seni nya baheula mah ayeuna mah kos kitu jadi beda jeung baheula. Ari aksara Sunda teh nyata kabagi-bagi. Nomor kahiji ku aksara suara, nomor kahiji tah babagianna teh aksara suara atawa aksara vokal. Anu kadua aksara ngalageuna. Anu katilu rarangken. Anu kaopat angka jeung tanda baca eta tah di Sunda. Aksara Sunda kaga teh dibagi babaraha dasar aksara Sunda. Anu nomor kahiji aksara suara ngaranna teh atawa aksara sora. Aksara sora atawa aksara suara teh aksara vokal. Tur bisa dituliskeun mandiri. Jumlahna teh aya 7. Jadi aksara suara atawa aksara sora eta jumlahna aya 7. Non wae anu kahiji A, anu kadua I, anu katilu U, anu kaopat baraha O, anu kalima E. Teh luluhurna aya komaan berarti dibacana E. Jelas. Aya ge E tapi ieu mah teu jelas anu eueuh komaan mah. Jeung jumlahna 7. Salian aksara Sunda oge aya aksara ngalageuna. Ari aksara ngalageuna mah nyaeta disebut oge wianjana teh nyaeta aksara konsonan. Jadi disebut teh aksara konsonan atawa aksara hirup anu sakabehna boga vokal A gitu. Jumlahna teh aya 23. Ari konsonan teh huruf paeh nya. Huruf paeh. Ku sababna aya 22. Oh nya, sabab aya 22. Jadi jumlahna teh aya 23 aksara
ngalagena gitu nya. 18 aksara asli bahasa Sunda, 7 aksara serapan tina bahasa sejen. Tah sakitu engke urang pedar deui soalna lamun ningali kana materi kudu dipraktekeun. Ieu mah hitung-hitung nyaho kana medar materi jeung tugasna kapayun wayahna di rangkum. Nya rangkum. Sakitu anu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.